Cik mikir atuh sia teh. Ek nahaon awewe utak atok ti peuting. Ngararewa teuing. Pas nu teu diwara we sia ku kolot. Atuh rasa kedeung kur nganter si Aja. Nema sia di babatahan ku kolot teh. Kan di babatahan teh cicing regepkeun. Yo, kolot teh mah tak nyarambi jeung teh peuting teh melang. Awewe mah boga beuteung. Cek atuh sing aya kesieun hirup teh. Ya, da sia mah tadi dengekeun ari kolot ngomong teh. Hor ari emak. Engko nitah cicing. Cicing salah. Ngomong nemal. Nah urang kudu kumaha atuh? Aduh, eta mah derewelang kitu ka kolot. Ari jaluk sangu teh nungtut. Tong bergan kitu leuh lamun beak. Kan geuning ari teh beak mah. Tungtungna teh sok dipiceun. Pamali sia teh miceunan sangu. Beakeun heula eta. Ka lamun kurang nyolok deui. Heeh. Dek naon eta maneh? Rek nyokot di sangu. Awewe dangna mah rowog. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아.